Tupang dadi sarira tunggal hati ada mau teku pagi nasya pengucapku yang bersya lapasku nabi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puja-puji kaman Gusti salawat kali kauli jengan anu partos dicurah limpakeun ka jeung rakyat Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kula wargina ka para sahabatna ka para tabiin tabi'at dugi ka urang sadaya sami anut pinutuh kana jaran mantena pamudah-mudahan sing natrak dugi ka yaumul kiamah amin. Nengkakeun ka deudeuh najua ngaguar tina sejarah cerita tuang ramasin kuring tina ngeunaan ayana Ciwaru pangikan Kampung Burma disebutnya Ciwali Pak itu kita Ciwaru deh Ciwali pangikan ayah Karun sim kuring masang dari Cirebon ras kembang ke Marunai ke Nagana di Iwakon balik kulon caketan dian alhamdulillah dugi ka dinamian Ciwali terus kadia dina panginten aya tanggal baru itu pangintos ratusan tahun digentos kunami Ciwaru panginten banyu sangkan urip balik kulon biasa doang kembang tidak sasi mulut di 14 lutos dikorbankan sebagian hartana hartina talagana sangan bukanana sehingga kita sudah langkung-langkung bibiti hitung tahun ngetang bulan ngantet merelekon poe micam-cam kada boh 5 sarawon nu poe 7 di mana nyata geus kasih awai gua gunung jati kang alingi Cirebon amin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putus langkung kepang halang boboh sapanon carang sapakan kaliwat sapangan nyamanana dadasya punten tina sagalupina rumpaka bahasa rangeuyan bahasna tina teu ngeunakan surupanana payawiyaga ampunten sanesna kalpatap. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki papunten dihaturaken kanggo ngandeg kepali dia. Salajengna mangga dihaturaken kanggo Bapak RT kali 5 RT nu bade simbolis nyata dina Nyabang asma ning pangeran kalawan nyebat asmana Gusti ya Allah Rabbul Izzati ka Allah Rabbul Izzati kun sapun kana maha agung nu kagungan kun payakun jelek ngadeg pragu malar pangawasaman di langit pating karetip di dunia pating kursi gumalar di alam lahir bari muji syukur kanu agung kecapna alhamdulillah nyebat asmaning pangeran ya Allah aja wajala mugi Gusti ngaijabah tina kanan kabajaan ya tawis Caiko haripana dapat kita wasulkeun ku para bida suku sadayana insyaallah baris lupa kusukeun simbolis ngabumba kita dekat ayeuna ada baris nyepet icai teh sanes kesana aki oom ieu aparatur pemerintahan urang teh sanes pupuhu
Dusun Ciwaru, Desa Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang dihaturanan maka para panitia. Maka dihaturanan kapal dia. Biasa dibantos ku Abah Deden. Anak kidung rumah seinggungi tepuh ayo luput tinggal. Luput abalai kabeh jin setan datang urut pangluhatan anak miwah panggawe alaguna ninggong luput geni atemah hampir temah hingal doh tan anang ngararah mering maguna duduk pansirna ngararah mering maguna duduk pansirna saking larapan samia bali sake ngamlan sami wilda ulas asih pandurune saking braja luput kadek kapukti paning wasi saking wisatawan sato galak tutut kayu sing lemah sangar sorangan bekuan lemah yang pagupon barang pagupakaning warak sakalil najan arcemiang sagara asat tumahan rahayu kabeh apan sadira ayu igendaran Kang Widadari Kang Widadari rinek sang malaikat sakati ngrasupan dadi sadira tunggal hati ada mau teku pagi nasya pangucapku yang musyah napasku nabi diselenui disuping napasku makan nabi daun suaraku nabi jagung pemirsa iman jeng Sulaiman kesemani saking Nabi Ibrahim nyawa Idris ingkang rambut baginali kulit ingwang getih daging Abu Bakar Umar singgil balung baginah Usman sumsum ing sumpat imalin wis Siti Aminah Banyuwangi angka ayu ing usuk makin Nabi Nabi jurus ing kotot mami tetraku yang muhab pamuluku rasul pilayungan adam sarang sapur papak sekating para nabi dan dia syariat tunggal wiji ne bulan tadi apan pecan sisiring jaga kasamadan dening datik kang macam kang anglok kang anglok kang dia yuning badan kinerja sesembur selami dibentak si desa sampun kasapung ringkus di maha suci sabar lawan narima ya sabar lawan kanarima asihan ayu silga tetap satetel samurah tonjol saja kau curug angan saja kau lepas bukti jauh bukti rusuh bukti angan bukti ganjang tak bukti palantaran mangka ulas pangka asising arasih pandiri adi ulu-ulu kasihan selwi daud para kumpul sorak bola kemanggung orang ini senaga lempang marapat kawang awang onga damu pada tangki onga damu pada ngada maka ulas mangka asising arasih kadiri abdi Puji syukur kanu agung nyebat asmaning pangeran nyebat asmaning pangeran nyebat asmaning pangeran
muji syukur kanu agung nyebat asma ning pangeran kalawan nyebat asmana Gusti ya Allah Robul Ijati salamet sakadang wargi saniat-niatnya sapola-pola he mugi Gusti nang tayungan turun jati rahayu manjing waladi. Alhamdulillah mudah-mudahan urang sami-sami ngadoa sadayana mudah-mudahan urang sing aya dina tindakan kebagjaan cinekna antara pamimpin sareng rahayat kudu akur jeung dulur pancegna galur ngajar galembur sadacan urang papahare bancakan bersama sambil mungkin urangnya seni pintonan aya celembungan ditelajengkeun aya tetutilu urang sami-sami ngadoa mudah-mudahan urang sing aya dina pinagih kebagjaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik amin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat muslimin wa muslimat al-ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa anfa'na minal bala'il mubromina ka kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa anfa'na minal bala'il mubromina ka kulli syai'in qadir. Allahumma kun fayakun ya Allah sebatan pamaksadan urang. Allahumma kun fayakun ya Allah sebatan cita-cita urang. Allahumma kun fayakun ya Allah tidak dagat ayeuna nu hadir langkung ti 40 jalmi pamugi Gusti ngijabah karena narupi paniatan abdi-abdi sadaya. Allahumma arinal haqqa haqqa wa jatiba'ah wa arinal batila batila wa ribnajnabah subhana rabbika rabbil izzati masyifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisyiril Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bini sepuh sadayana tawis panginten supados kasaksen antawis guyubna pemerintah sareng rahayatna tidak dagat ayeuna dihaturanan ibu bapak urang bacakan sasarangan tuang saparatos tuang urang ngibing ketuk tiluan mangga dihaturanan anu nyanak bekal di bumina sewa-sewangan biasa kanggo dibuka wae paitennya mangga dihaturanan oge antawis pupuhu sadayana ti Dewan Kebudayaan Sumedang mangga dihaturanan kanggo celempungan kanggo ngabagiakeun mangga urang dipurak bagi tuanganana sadacan mungkin urang ngibing sasarangan bagi tadi nama saking sudah